Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mari kita belajar bahasa Sunda. Saya ke depan akan menjelaskan tentang kata-kata yang ada di Sunda. Nanti saya akan jelaskan menggunakan bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia. Untuk Anda yang ingin terus belajar, silakan subscribe channel The Cagur. Mari kita fokus, dengarkan dan lihat layar kaca Anda untuk melihat tulisan-tulisannya. Bagi Anda yang belum merasa puas, silahkan komen. Nanti saya akan balas dengan penjelasan-penjelasan yang Anda tanyakan. Mari kita mulai. A. Bisa jadi rarangken diharap atau rarangken di tukang. Contohnya Apu Putra atau putra artina teh berputra atau boga anak. Lamun jadi rarangken di tukang nuduhkeun pangantep seperti mugia, kudua, pulia. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini berarti imbuhan, seperti imbuhan ber. A robahan tina akang, bahasa budak ka saluhureun. Bahasa anak-anak untuk memanggil orang yang lebih tua dari dirinya, tapi laki-laki. Aang, panggilan untuk laki-laki, sarua jeung aa. Abab, hawa nu kaluar ti nusul. Bahasa Indonesianya itu udara yang keluar dari mulut. Abad, 100 tahun. Kalau abadi kan langgeng gitu, jadi bisa juga abadi. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu 100 tahun. Abah atau bisa juga aba atau abu kalau Arab, artinya bapak. Abang, akang penyebut orang Sunda kalalaki orang Jakarta, ari awewena sok disebut empok. Jadi panggilan orang Sunda ke lelaki orang Jakarta itu. Abar, jadi abar teh kieu. Lamun sinar ngarah abar, artina teh ngarah halus ka tenjona. Diabarkeun, artina ditembongkeun, ngarah dipikane. Jelema boga pangabaran, jelema nu boga watek dipikaera atawana dipikasieun. Abdas, wudu. Abdi, kuring. Lamun abdi nya hartina teh rakyat. Lamun ngabdi hartina kumaula. Tapi lamun hartina abdi Arab nyata jalma belian. Jadi kalau di Indonesia itu abdi artinya saya. Abe, ambe atau bahasa Indonesia supaya. Aben, jadi aben teh kieu bisa adu. Lamun diadu ngaben, ngadu artina. Paben, ngadu bebeneran. Aber, jadi bisa jadi aber-aberan, artina teh nyaba atau ulin ke tempat-tempat anu jauh. Kalau di Indonesia nya tuh bermain ke tempat yang jauh, kemana-mana. Abewara, bewara atau pengumuman. Abig, ampig, juru tilu dina pongpok leuit atau imah bapang. Jadi dinding lah yang berbentuk segitiga yang ada di atas yang nempel ke genteng. Abir, pesok atau bahasa Indonesianya pisau. Abjad, cecerakan aksara atau alfabet. Ablag, bisa jadi ngablag. Contohnya dibuka bae, panto teh jeung saterusna. Ablu, ngablu, artina ulin kemana-mana atau pikirana kemana-mana gitu. Abon, sawud, daging ayam atau daging sapi anu disewir-sewir gitu. Abon daging. Abong,
sok disebutkeun lamun ngarasa naon-naon nu teu pantes tumiba ka diri. Contohna abong, kena-kena gitu, bibir teu diwengku, disebutkeun ka jelema nu ngedalkeun omongan sakarep-karep atawana sakapeung misalkeun, artina abong-abong. Abot, berat, atawana ngabotkeun, ngaberatkeun, atawana nyusahkeun. Abot itu bahasa Indonesianya berat. Abrag, kasar. Abrag-abragan, lulumpatan atawana luluncatan. Abreg bisa jadi ngabreg atawana ngambreg atawana abreg-abregan, daratang bebarengan, semah teh apa naon nu datang bebarengan. Abret atawana ngabret atawana abret-abretan anu artina luluncatan, naon we anu luluncatan itu abret-abretan. Abrik, ngabrik-ngabrik atawana ngubrak-ngabrik, hartina ngaburak barik atawana ngungkab sakarep-karep. Abring, diabring-abring, contohna hartina teh ditutur-tuturkeun ku jalma loba, tapi lamun abring-abringan lalempang babarengan. Abrug, abrug-abrugan, misalkeun ya artina abrug-abrugan teh teu daek cicing. Contohna manuk giras nu hayangan keluar tina kurungna, jadi abrug-abrugan we gitu dah yang keluar tina kurungna. Abrul atau ngabrul misalkan keluar bebarengan, jadi ngabrul misalkan jalma loba atau yang seterusnya lah. Abrul-abrulan lalempang tentang tujuan. Abrut, ajrut, anu artina turun bari luncat. Abu, Arabna jika tadi bapak, jadi abu itu bapak. Abur, misalkan abur-aburan atau anak kakaburan, artina teh teu daek cicing di lembur sorangan lantaran boga dosa atau anak lainna. Atau anak kuda diabur, kuda diantep sakarepna teu diangon. Aya deui mabur, artina kan minggat. Abus, lemesna teh kan lebet atau na asup, bahasa Indonesianya masuk. Acah, ajah gitu. Di sini aja misalkan. Tapi aya deui acah, ngacah, artina ngacai, keluar ciduh saeutik kapaloba. Contoh bawani ngeunah seuri si anu ngacai. Acak bisa jadi contoh ngacak, artina nyokot atau naon wae nu teu dipilih jeung teu apik gitu. Acak-acakan artina teu beres. Acan aya dua arti, kahiji tacan, kedua teu bisa hudang-hudang acan misalkan. Artina hudang oge teu bisa. Komo lempang. Acar ngaran sarupa dengan sangu nu make cuka, biasana sok dijikeun jeung bumbu sate. Aceh sesebutan ka budak lalaki, robahan tina asep atawana kasep. Aceh, Aceh dua arti. Hiji Aceh ngaran provinsi anu aya di Sumatera, keduana bisa jadi di Ucah Aceh misalkan, artina kan rahasia diomong-omongkeun, jadi rahasia nu diomong-omongkeun. Aceng, ngaceng, meh sarupa jeung ngacung. Aceng-acengan misalkan, meh sarua jeung acleng-aclengan, anu artina kan lumpat tarik. Acek, robahan tina lanceuk, sesebutan ka lanceuk awewe, sarua jeung embok atawana teteh. Aci, bagian lalemesna tina kadaharan, aci sampe, aci koneng,
jeung saterusna. Atawana pangacian sumanget hartina, asa kabur pangacian hartina asa leungit sumanget. Acir atawana ngacir naon-naon wae nu rada panjang sarta ngacung, contoh buntut sato, curug, lamun bari lumpat kan sok ngacir gitu artina oge. Aceleng ngacleng luncat ka sesebutan 1 leutik itu ngacleng luncat. Nu gede disebut ngajleng. Aclog ngaclog atau ngaclok luncat seetik tuh, atau luncat seetik misalkan bangkong ngaclok apa bangkong ngaclog. Aclok sarua aclog. Aco ngaco ngomongkeun tepuguh. Acong nyembah acong-acongan atau artina kan nyembah sababaraha kali. Acung ngacung ngangkat curug bari ditunjukkeun ka luhur, ngacungkeun leungeun misalkan ngangkat leungeun ditanjeurkeun. Acung deui artina ngaran sarupa tutuwuhan tangkalna jiga oray, kembangna bau sok disebut pepelakan oray atau ayeuna mah ileus-ileus. Adab bisa jadi hormat, nu artina kan ngadaban atau ngahormat, adab-adaban, aturan tanda hormat. Adab biada babadamian. Ad asa-asa. Adan azan ya. Adang robahan tina dadang, asalna pisan tina juragan, sarupa gelaran lah, sama saja kayak gelar gitu adang. Adat kebiasaan, misalkan seuneu adatna panas, seuneu lumrahna panas. Ngadat kalakuan nu teu hade minangka perlawanan. Adat kakurung ku iga misalkan paribasa. Adat hese dirobahna. Adatna biasana eta mah artina. Adean ngaran sarupa lumpat kuda. Misalkan adean ku kuda beureum, kahadean ku banda deungeun, ginding atawana jiga beunghar ku banda batur. Adeg tangtung saadeg jelema, satangtung jelema. Ngadeg nangtung, ngadegeun nangtungkeun atawana nyieun. Nyieun imah, nyieun naon we kitu nangtungkeun. Adeg-adeg tanda mimiti nulis aksara Jawa. Misalkan adegan wawangunan rakaat dinu salat. Ngadeg raja jeneng raja, jadinya raja itu. Sapangadeg sasetel papakean. Pangadegan misalkan tempat ngadeg, pamadegan cecekelan atau tangtungan atau kalau bahasa Indonesia itu pendirian atau sikap. Adek kena, jadi adek teh kena atau bahasa Indonesia kena. Aden robahan tina raden, jadi rubahan dari kata raden. Aden-aden maung nu mangrupa jelema, jadi aden-aden itu harimau yang mengrupa jadi manusia. Adep ngadep atau namadep artina yang hareup, madep ka kiblat, yang hareup ka kiblat misalkan. Adeuh artina adab, teu boga adeuh misalkan, teu ngadaban. Adi dulur sahandapeun, bisa jadi artina rayi atau rai lemesna. Ieu sok robah jadi ayi, ai, yi, adian. Misalkan artina kan adian teh boga adi. Contohna si cepot ngadi ka si dawala, si cepot boga adi si dawala. Kalapa saadi, manggaran kalapa nu kadua tina manggaran
numpang kolotna. Adi beteng ipar alus ieu sok dipake ngaran jelema boh awewe boh lalaki, misalkan kieu artina adi ningrat pang alusna di dunya. Adigang ngaluhurkeun maneh lantaran boga rasa bedas, jadi sombong karena mempunyai kekuatan. Adiguna ngaluhurkeun maneh lantaran boga rasa pinter, jadi sombong karena kepintaran itu. Adigung ngaluhurkeun maneh lantaran boga rasa luhur harkat, jadi sombong karena kekuasaan itu. Aya oge nu nyebutkeun adigang, adigung, adiguna, tapi ari biasa nama disebut adigung bae gitu. Adil hukuman nu saimbang jeung kasalahanana. Lamun pangadilan tempat ngurus-nguruskeun keadilan. Adim gede, agung gitu, lamun bahasa Arabna azim gitu. Adipati beunang dihartikeun kapala nupang luhurna atawana misalkan adi luhur atawana alus. Pati kapala, jadi lamun dihijikeun kapala nupang luhurna biasana jadi gelaran bupati, sok robah jadi adipati. Aditya sangsakertana panon poe, sok robah jadi dite. Admiral Laksamana Jenderal Laut itu robahan tina Amiral Bahar Arab. Amir kepala, Bahar laut, jadi kepala laut. Adol misalkan sok aya paribasakan atah adol, artinya kan diomongkeun ka jelema nu dicarekan. Adon ngadon dahar itu misalkan, artinya kan dahar lain di tempat nu geus matuh. Bisa jadi misalkan udan adon mindeng barang gawe di tempat batur. Tapi lamun artina adonan nyata kan pikueheun nu geus digalokeun. Ngadonan kue artina kan ngagalokeun pikueheun. Ador bisa jadi kan sok aya kieu udar ador, artina misalkan ngador udar ider gitu taya perluna gitu. Jadi kaditu kadia we meskipun gak dulu. Adu ngadu kartu misalkan, artinya kan main kartu. Diadu pakuat-kuat atau napa bedas-bedas. Diadukeun sina diadu. Adu-aduan naon-naon nu dipake ngadu. Tapi pangaduan nyata artinya kan tempat ngadu itu. Misalkan pangaduan kuda. Pengaduan kuda kan pangbalapan kuda tuh, tempat balapnya kuda. Tukang adu misalkan pemain. Adu renyom parebut bebeneran. Adu harupan ngomong harup-harup gitu. Adu manis ngombinasi nu alus katenjona. Aya di adu regeng meak-meakeun tanaga. Muncang adu. Muncang nu sok diadukeun. Jadi kemiri lah bahasa Indonesianya mah yang suka di adu. Ngadu angklung paribasa. Madukeun nu taya perluna. Ngadu ngelakeun sagede aduan. Pereup dua kalian pereup. Ngadu-ngadu Raja Wisuna, artinya kan neangan piambekeun. Maradukeun mangadu gitu. Adug-adugan ngarobahkeun badan sataker tanaga lantaran nyeri. Adug lajer artina teh kan, atawana hayang leso tina panyekel batur. Aduh diomongkeun pikeun tanda nyeri atawa kaget atawa naon bae nu narik kana hate. Aduh-aduhan nyebut aduh sababaraha kali. Aduk nu geus digasakeun tapi lamun ngaduk ngagalokeun. Adus lamun bahasa Jawana mandi itu.
lamun di urang janabat, aduy, ayud, meh ajur gitu kan. Atawana aduy teh kukuluban anu kalilaan teuing gitu. Oke lur, sakitu heula lah nya, bising panjang teuing we dihandap tanya jawab, rek sawe nu ngajawabna insyaallah, rek sawe nu nanyana insyaallah ku abdi di waler gitu. Oke, nanti bagi Anda yang belum paham dan belum mengerti dari kata-kata yang tadi atau ada kata-kata yang lain silakan tanyakan di komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.